jauh teuing eta. Nu si Abah. Bah. Wah, urang ka ieu mah. Oh, baru di dieu si Abah teh. Yat. Abah tangan kita tadi geus ka imah ka mana baru di dieu. Kunaon ieu, Bah? Aya naon dia naon aing keur buburuh. Aya perlu engke tadi teh geus ka imah. Oh, weuh Abah teh baru di dieu. Keur naon tuh ieu kumaha deui? Keur buburuh aing keur buburuh ngabobokor ya di kebon si Haji. Ye, sugan nu Abah. Lain boro-boro teuing aing ngableg kebon ti mana tuh? Ieu mah ye, geus mending diupah di dieu deureuh. Aya perlu ongko. Aya naon deui aya naon? We geus ka imah ka mana? Nyusul wae ngaganggu jeung mah keur gawe. Abah mah, wih aya perlu ieu ngimpi, Bang. Ngimpi. Wah, duit-duitan hade ieu mah, Bang. Ke non urusan anu ngimpi siapa kudu bebeja ka aing. Bakal jadi jutawan, Pak. Lah, Abah mah teu percaya atuh. Ngimpi mah pangitungkeun. Di pasangan togel. togel. Togel, Bah, bakal jadi jutawan. Teu eling-eling sia mah kana judi online teh teu eureun-eureun atuh. Ari Abah digawe mah capek, bah ieu mah tinggal masang. 4 angka ge kabeuli sakieu mah. Hayang duit mah mending kawas aing buburuh. Ulah hayang duit ladang enteng moal barokah. Terus barokah segala mah. Ngimpi kudu diitung. Jelema ngimpi. Kawas rek beunghar wae ek meunang sanaon sia ladang togel. Abah miliaran, mah jadi miliarder atuh urang teh mah. Ulah waka miliar aing wae nanya sote. Cik ayeuna kieu we heula. Lamun maneh menang duit 100 juta tah. Ek nanya arek dipake naon ku maneh? Gagah urang mah meuli sapi urang mah. Sapi sabaraha? Ya 200 gitu. Sapi. Oh, salah. Salah atuh meuli sapi mah ek nyiksa karep. Ek jadi ngabadega kana sapi. Maneh? Ngabadega kumaha? Abah Ngarit maneh. Kudu ngarit segala. Maraban sapi. Diliarkeun mah sapi mah. Kencarkeun. Meh teu kudu maraban. Mah kudu ngarit tinggal nuturkeun. Aya ku gampang ya. Atuh udah merdeka. Ciik lamun Abah boga duit 200. 400 juta. Wah, Kuring mah moal meuli sapi moal nyangsara karep. ek pake naon ku Abah? Iya kebon si Haji ku aing ek dibeli. Iya 2 hektar. Ek ditambah deui meuli 3 hektar jadi 5 hektar ku aing mah. Mending kebon. Nyapekeun gitu mah Bah. Nyapekeun. Mending kebon giat. Mending sapi weng mah. Mending kebon. Mending sapi bah nyapekeun kebon mah kudu macu sagala. Ieu mah geus kolot hayu we ngorek kebon. Mending sapi, Bah. Pangna milih kebon, Abah? Kumaha eta urusanna? Ya mending kebon atuh. Kebon mah teu kudu maraban. Moal aya sapi bajir. Kebon mah pelakan jagong ku urang, pelakan talus, ya teh rencana teh talus ya. Talus nu badag. Engke teh ku urang teh. Pelakan suuk. Abah mah. Mending sapi, Bah, urang mah. Sapi mah nganak, Bah. Kekeh, mending kebon ya. Mending sapi, Bah. Mending kebon. Jadi engke sapi maneh pan diliarkeun. Diliarkeun, diliarkeun sapi maneh. Asup ka kebon aing. Ka dieu sapi maneh teh. Terus Asup kana kebon aing. Kadek ku aing sapi maneh. itu mah telenges naon urusanna. Ngahakanan jagong aing pepelakan suuk. Talus sagala dihakan ku sapi maneh. Mantak asup sabet ku aing didodet. Mending sapi, Bah. Nah, kan kieu Bah lamun Abah yang bertani, ulah ngarusak sapi, pager. So, kebon pager ulah ngarusak sapi. Yang mah teu narima gitu mah. Nah, maneh ngatur kebon urang. Aing kudu mager ya. Kebon sakitu legana 5 hektar aing kudu mager. Kudu sabaraha truk aing meuli awi
Ih, abah tanggung jawab mah daripada ngaruksak sapi uing diruruksak di kadekan. Ulah ngatur urang maneh. Ulah nitah mager. Cang-cang sapi maneh. Ulah diliarkeun. Sapi mah lompang atuh bah. Asup mah dikadek ku aing diliarkeun mah. Wah ulah atuh bah sapi mah teu boga dosa. Sapi mah neangan hakaneun. Lah eueuh aing mah. Pokona mah eueuh toleransi aing mah. Sapi maneh asup ke kebon urang mah paehan ku aing. Wah, ngonah atuh. Sapi mah nya teu boga dosa di kakadek. Aing ngaranjah kana Pager kebon atuh urang. bah, pager. Nah, ngatur ka urang, kebon urang. Nah, sapi di kadek sapi urang. Cang-cang mun teu Pager, diliarkeun. pager. Mager ngatur batur maneh mah. Astagfirullah ya aya naon. Tah, keun kebenaran. Ngeling. Ayo, Aya sieu. naon ieu mun diriweuh pisan ya. Sapi urang di kadek. Sapi. Sapi Iya. di kadek. Pan kebon sapi asup ka kebon urang, ngahakanan kebon jagong. Geus aya mah Oh, sing kanan. ieu nya lah diuk teh heula ami tiis. Ulah loba ieu. Pager Rame banget. sok. Masalahna mah. Sapi urang di kadekan teu boga. Atuh da teu enak urang. Eh, keheula Kudu sing eling ieu. didinya. Astagfirullah, istighbar ya, istighbar. Gawe naon? Ulah ye, istighbar. Oh, sapi aing. Geus. Keheula eling ye. Mana di kebon ieu heula. Kebon. Oh, naon atuh? Kapan ngurusin kebon jan. Tah di hakanan pon kebon aing ceu aing ge popelakan. Aing kitu beunang kaman ku lieur urang dia mah. Sapi urang di kadekan. Istighbar, geus diuk. Teu enak urang sapi urang di kadekan. Kumaha masalahna ieu lah bisa didamaikeun beuneuran ulah kanjat bisi garelu cilaka ieu geus teh. Bahaya yeuh, loba nu kajadian silih kadek marebutkeun kebon, marebutkeun sapi kumaha dia teh. Aduh. Kolot ge aing mah gelut mah wanikeun. Sok sing ieu heula, sing damai lah. Masalahna kumaha kebon teh. Kela cicing heula. Kira-kira kumaha? Areling. Sok. Kalah ngalelewe maneh ka urang. Lewe kumaha da abah nu ngomong nyebutkeun. Maneh nyebut ngora ge wani cenah. Ngadu abah ge nyebut kolot-kolot. Da memang Heula aduh. Da aing mah memang Oh, wani adim ieu. dia kumaha cicing eling ya. Aing mah wani. Astagfirullah, ladim sing eling ya kumaha. Jadi bingung urang. Ya Urang mah kumaha astagfirullah, sok sing elehan rek mana heula sok ngomong sing waras. Nah, tuh da urang mah. saruang mah urang. Kumaha sok. Kebon teh sing heula sok. Naon? Mana kebonna teh? Kapan ieu ya? Rek dibeuli rencana teh ku urang si Haji ya. Perkara rencana, astagfirullah. Nah, betul rencana aing mah kakaran duit teh ge sugan mah. Beuli anak samek teh. Ai sapina mana sapina? Kapan ngaledang-ledang toge engke kakek. Oh, itu saluana atuh mereunannya. Merebutkeun paisan kosong ai kitu mah cek urang mah. Urang teh enak. Salah lieur aing anu cilaka ya teh. Aduh. Paisan kosong ek naon ga aing mah. Keulaan ai kebon kudu diranjah mah. Urang teh heula anan sapi urang ku di kadekan mah.